Duh, ngagawean kieu be jeung kieu ngapoe ngarit jeung ngarit. Sayang hirup siga batur. Batur mah boga awewe, baloga motor. Ting aing sik-sik teuing dinya. Cukup meren ege. Aduh. Capek euy. Be, yo, daharen geus datang. Maradangnya maradang, ancotlin. Ini dia aritna. Maradang be, maradang. Be aing ka mana yuk? Be. Woi, aing ka mana ieu? Aduh, aing mah isi kumaha be. Paning embe bat maro deui aduh. Aing mah ieu kumaha ke aing carekan ieu kudu boga embena ieu aduh. Aing mah kalah ge pusing ieu aduh aing mah. Paning ge embe bat maro. Duh, aing mah erek bebeja kana bogana. Pakai dudukeun bisi leungit di dieukeun mah. Aduh, pesen mbak cenukan Kudu kumaha nya ngajual eueuh. Bos. Urang ngadenge cek batur cenah keur jeuneuh pesanan embe. Oh heueuh. Kumaha deh? Urang rek ngajual tuh. Embe mah geus diasupkeun kana kandang. Sabaraha mbena? Hiji. Manis seberapa itu hiji? 2 juta lah. Oh dia lah toh. Ditaket transfer banyak. Oh siap. Cair ya wing ya. Tina embe ladang nyolong nusi cendol itu. Lumayan jeung ngajak jalan awewe jeung yongko. Tambah-tambah beli motor lah. Si cendol nih tuh. Kemana bro? Weh, biasa. Lu lompatan sih kan uriwan nih? Embe wing lagi, embe. Kan ikut lok? Iya, wing erek bebeja kadunungannya. Yo. Pada haman colong ku aing teu nyakueun. Oh iya mbak nah. Bos. Saya non dia. Mbena leungit bos. Kumaha deh bisa leungit? Duka atuh. Urang teh apal lamun apal memerenan mah bebeja ka bos. Jangan namun teu kapanggih, laportur sia ka polisi. Nya bos, siap. Erek neangan. Siga embe anyar bos. Oh tadi anu ngajual. Oh. Nya terus erek neangan heula nya. Nya Jul. Ini siga embe nu diuring gitu nya. Lain meureun. Be. Jangan naon deh. Iya, Mbak Wing, leungit. Nanti deh. Anu dina kandang. Kan tadi si Bagol sih gak nyokot embe di kandang mana? Si Bagol. Dijual deh. Itu dijual iya.
Pan tadi dibawa si Bagol nih. Ah, ulah seujan heula lah. Dijaga kita tangan heula di dia. Nyesok itu ikan kita tangan mah. Yang satunya erek neangan embe heula. Tuh. Be. Di mana Be? Be. Duh, coba bisa mandang pohon kado. Tuh, ini ya, mandang cowok nasi kapan? Anjir, aya lalaki keren, euy. Mana? Itu dulu ti. Ah, lalaki siga kitu be, siga Badung, naik motor ke gerang-gerung siga kitu. Awas ya mun bogoy kok nya. Nya sope gari ejung, jeung kamu bae jeung ditu ah. Lalaki itu balik ini, di sana. Kenaon deh di dia yang ketabrak apa? Iya, kenangan HP. Dia pemisu kena tuh. Tuh. Jalan nomorna, Dek. Iya nomorna 72 tilu 45 genap 78 10 11 12. Oh. Kok eta HP kasada dina esak nih? Oh, ketan ieu na esa HP-na. Nuhnya. Oh, nyanya tuh. Yang satunya. Oh nya. Girang. Ya, abi menang nomor HP-na. Oh, heuh atuh seker men kitu mah. Tik, menang nomor awewe euy. Gelis deh awewena. Ya telepon ah. Ada telepon di saha? Sigana langsung tadi. Oh, sangat aja kan? Halo, Neng. Halo. Ieu nu tadi ngeureunkeun A deh. Oh, uhun. Suang ketemuan yuk, Neng. Oh, atuh hayu. Nya, tungguan be di dia. Heeh. Pas ya wing geus menang duit ladang nyolong embe ti si jendol. Nang awewe pisan ya. Yes, ti lalaki itu ngajakan ketemuan ti. Oh, talis mun kitu mah. Yang siap balik heula, siap-siap baru ketemuan sama lagi tadi. Heeh lah, Jung, silahkan mangga nu kerja ke cinta mah. Asik, dadah. Jung, mangga. Be. Ah, lah capek euy. Duh, embe ka mana ieu? Kumaha ising teh kasih bosnya. Wih. Motorna halus nih, Kak. Padahal mah ieu motor sedang nyolong embe si cendol itu coy. Kejaba motor ieu masih kredit. Duit ladang embe mah pakai DP hungkul kuing. Ah, biasa bae, Dek. Ah, si kengkora mah tina emas deh. Oh lah. Emas ya. Jeung ade atuh kalungna. Tuh iya yang mah. Pakekeun atuh. Be, mana di berang mula nyampe puting cangkap pagi kene. Be. Be di mana? Be. Aduh. Apa benernya tadi cek si Tika bahwa si Bagol anu nyolong? Aja mangke. Weh, Gol. Mana nyolong embe aing nya? Itu saha deh. Alah, urang ge itu si Tika tadi ngomong ke urang. Ah, ente saha deh.
Ulah pada nuduh lah. Ah, wong cek si Tika ge heueuh. Dek, turun lah, Dek. Lain mang lain wing ieu. Weh, tulin kabur. Berarti bener si Bagol eta nu nyolong. Iya apa heunya? Geus haling we ngerek nang si Bagol haling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ini cepet baik sih? Itu lalaki nu tadi ning, kemarin eta tukang nyolongan embe. Oh, neta. Ya disaha kina? Ngomong nama arana Bagol. Oh, si Eta. Oh, kamari gabi nempo nyendang pembena si Jendol. Nah, mana genya mun kenalan lalaki teh sok lah asal bae dideuleur heula kumaha ulah kene-kene ganteng. Ditempo heula bebek jeung bobotna heula. Bro, cinta itu sudah memandang fisik. Atau zaman